Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Sadaya puji kagungan Allah dan kagungan usik malik ku af'al usik malik eta diaf'alkeun ka urang sadaya salaku makhlukna sehingga urang sadaya tiasa gaduh usik tiasa gaduh malik bahkan cicingna ge nu Gusti ku cicing eta diaf'alkeun dipasihkeun ka nu urang salaku makhlukna janten urang ge gaduh cicing mantena nu gaduh sifat sama sifat ngarungu sifat basor sifat ningali ku sifatna eta dipasihkeun ka urang salaku makhlukna urang akhirna gaduh sifat sama sifat basor sifat ngarungu sifat ningali da sadayana nu Gusti urang ditinggalikeun kana hiji perkara ku Gusti dijadikeun ngadangu kana hiji perkara ku Gusti usikna urang ku Gusti malikna urang ku Gusti ayeuna urang oge cicingna ge kumantenna tidaya teu upaya jalma dina kahirupanana kalebet tepangna Kang Ustad Iwan sareng Teh Iin ge ditepangkeun ku Gusti Gusti nu gaduhnya dikecelakeun kana manah Kang Ustad Iwan dikecelakeun kana manah Teh Iin kanyaah eta kudu ditalian ku syariat da nyaah mah bangsa hakikat nyaah teh bangsa rasa bangsa hakikat ku kituna kudu ditalian ku syariat ameh aya jugrugna jugrugna hakikat kanyaah antara Kang Iwan sareng Teh Iin teh nyaeta pernikahan anu tadi enjing dilaksanakeun pamugi urang doakeun sadayana Kang Ustad Iwan sareng Teh Iin pernikahanana aya dina kabarokahan ti Allah ngalir sagemblengna kana kahirupanana sadidinten kausian sifatan-sifatan hade eta pernikahan teh hakikatna sifat Allah pikeun miboga ieu sifat pikeun miboga ieu kanyaah da kanyaah teh bini nu tadi dikecelakeun ku Gusti ka Kang Ustad Iwan jeung ka Teh Iin teh masih mangrupa bini sanajan geus wawuh mang taun-taun da can bisa dibagikeun kanyaahna teh can aya SIM surat izin naon emna teh cenah aing rek heureuy bau salah itu dikecelakeun ku Gusti teh masih mangrupa bini kudu digedean ieu bini teh sangka runtut jauh ti akhir ti awal dugi ka akhirna naon akhirna ngabuah pagawean da sifat teh ngagerakeun jalma migawe hiji perkara nu hade jelema boga sifat hade lalampahan pagaweanana dina kahirupan oge hade tapi jalma boga sifat goreng lalampahan kahirupan sapopoena ge goreng atuh mun kitu mah jelema teh kumaha sifat anu aya dina jero dirina nalika hade bijil hade goreng bijil goreng dina jero kahirupanana kalebet kahirupan rumah tanggi kuring sareng Kang Ustad Iwan teh keur masantren sabenerna hiji ilmu anu masih keneh teu diteangan kuring jeung Kang Ustad Iwan masantren di hiji majlisna majlis zikir
Nami majlis zikirna majlis zikir cermin hati. Lebih agem di eta majlis kulantaran majlis zikir kudu boga zikirna cara pikeun zikir cara pikeun eling teh nyaeta ngagem kana ajen inajen anu aya di lebet kalimah la ilaha illallah. Tempatna di Cimaung kaleresan ketua yayasan hadir ngiring rawuh Kang Haji Asep Suparli di dieu pemugi energi zikir marangan urang sadayana dina kahirupan urang sadidinten. Lanceuk kuring sebenarnya aya di dieu Kang Yudi Laga teh lanceuk kuring babarengan kabungkur asli kuring ti Karawang laras bawa teh urang Cilewo salembur jeung Kang Ustad Iwan jeung Kang Ustad Karta di ditu di Cilewo ngan gede di Purwakarta kuring teh nepi ka ditepangkeun ku Allah jeung Kang Yudi Laga da harita ku Gusti teh keur disakolakeun nepi ka ngabring-ngabring beus ka Jakarta heuh Kang seuri Kang Yudi nepi ka ngabring-ngabring beus harita ka Jakarta sasarengan jeung Kang Yudi Laga ayeuna mah meureun eta bagian tina perjalanan anu kudu kaliwatan ku kuring sehingga kuring ditepangkeun sareng hiji guru nu ieu hiji guru teh sadaajana parantos di guruan ku Kang Ustad Iwan nyaeta pangersa AA Cimaung kuring santri AA Cimaung sareng Kang Ustad Iwan bahkan Kang Ustad Iwan mah di ditu di Cilewo gaduh majlis zikir sami majlis pondok al munajati unggal poe da Kang Iwan teh munajat ban ka Allah Gusti abdi teh nyalira kulantaran ngaran majlisna majlis al munajati Kang Ustad Iwan dina unggal waktu unggal mangsa teweleh tungkul ngabalikeun sadaya pikiran anak kana hate kulantaran hakikat pikir teh ngabalikeun pikiran ka imahna ieu pikiran teh sok mamangkatan teu puguh mamangkatan anak ka mana rupa-rupa pimangkateun pikiran urang teh panya ingat kana hutang jol mangkat pikiran teh kana hutang bahkan kabayang jelema anu mere hutangna ku urang teh kabayang galakna lamun nagih kabayang sadisna lamun datang ka imah bari nyarekan eta nu nagih hutang teh plong teh disingsieuna unggal poe teh jelema ku pikiranna ai Kang Iwan mah geus teu sieun kana urusan hutang ngan keueung kahirupanana unggal poe da hirup teh sorangan Kang Iwan munajat ka Gusti abdi nyalira pemugi salira ngecelakeun ka kasaha we urang mana we terserah Gusti pokona mah gitu supaya naon supaya nyarangan hirup abdi piraku abdi maot nu nyeun cerika Gusti cerika ceuk Kang Iwan teh akhirna kanyaah eta dikecelakeun kasaha ka urang dieu kudu ngidul geuninganan ti Cilewo ka dieu Kang Ustad Iwan kateh iin ka urang dieu urang bongas kuring unggal salah sage naos palih ditu di Cipancur di majlis Kang Soleh Kang Ustad Soleh mantan ketua PCNU Kabungkur ayeuna tos gentos unggal salasa besok kadinya di dinya aya ibu-ibu mata kuring di parios saur dokter mata ieu socasin kuring kedah laras-laras dirawatna kumargi unggal pasamoan unggariungan nu ditingali ku kuring teh ngan nini deui majlis poe minggu di imah nini malam rebo di ditu di Cimaung nini deui wae poe salasa isukna nini deui ayeuna di dieu geus nini deui ieu mah wajar teu rabun oge kukituna ieu anu ku urang kedah kapayun dijadikeun pedoman kahirupan teh geuning hakikat agama teh ngabangkitkeun sifat anapun bab-bagan syariat
eta tetep kudu dijalankeun pikeun naon pikeun ngahudangkeun eta sifat. Ngan geuning geus dipigawe macam-macam bag-bagan ibadah syariat ngan sifat eta can bijil can tumuwuh dina diri can ngagerakeun awak milampah kahadean. Dan cek tadi cek kuring nu ngaranna jalma kapinuhan dirina ku sifatan hade lampah kahirupanana kalakuan sapopoena pasti hade. Ponya kitu deui sabalikna jalma dirina kapinuhan ku sifat goreng maka lalampahan sapopoena oge bakal goreng. Kang Iwan, Kang Ustad Iwan sareng Teh Iin teh secara jasadiah diikat ku pernikahan, secara batiniah diikat ku, secara jasadiah diikat ku pernikahan syariat. Syarat kuna tadi enjing parantos dipinuhan ngan aya nu kudu dikawin deui ku Kang Ustad Iwan. Ye ulah curiga kuring nitah nyandungnya. Aya nu kudu dikawin deui ku Kang Ustad Iwan jeung Teh Iin nyaeta hiji pernikahan rasa, hiji pernikahan hakikat. Pernikahan jeung sifatan-sifatan hade da papasangan urang teh geuning. Lamun urang hayang asup kana litas kunu ilaiha, lamun urang hayang asup kana hirup tenang dina kahirupan rumah tangga, eta kahirupan rumah tangga teh kudu dihias ku sifatan-sifatan hade. Samemeh bisa ieu diri urang ieu hate urang dihias ku pasifatan hade, pasifatan goreng kudu dibijilkeun heula. Da botol moal pernah bisa kaeusian ku cai lamun botolna samemehna geus pinuh. Moal bisa dieusian ku cai anu anyar. Ponya kitu deui hate urang, ponya kitu deui awak urang. Moal bisa ieu awak urang dieusian ku pasifatan hade lamun di jero awak urang geus balatak pasifatan goreng. Cara ngaleungitkeunana kumaha? Da hakikatna nu ditikah teh lain ukur jasadna tapi sifatna. Ari keur bobogohan mah geuningananya kaulah segalanya bagiku cenah. Cek Kang Ustad Iwan ka Teh Iin. Cek Teh Iin ka Kang Ustad Iwan muhun kanda engkau juga segalanya bagiku cenah. Kenaon eta keur weaan. Eta pasti kitu kaayaanan. Saling naon saling puji. Kulantaran hubna cintana masih kene hubus suar, cinta kana rupa. Acan aya hakikat sifatna da can wawuh-wawuhna kana kamari kakara kaciri beungeutna. Kakara wawuh jeung jasadna acan wawuh jeung ruhanina. Beuki dieu beuki wawuh jeung ruhani nu sanyana dina hiji poe Kang Ustad Iwan hayang ngopi ku Teh Iin poho can dibere kopi. Rak keuna kana hate Kang Ustad Iwan. Caritana teh. Ulah poho mata kopina kopi hideung. Kang Ustad Iwan kepala api sarua jeung kopi nu disaung. Unggal peuting ngopi eta. Kumaha kanyahoan beuki dieu pasifatan alus gorengna teh karasa. Lamun ku mata mah katingali, lamun ku hate mah karasa. Hade gorengna pasangan urang teh geuning karasana teh dina kahirupan sapopoe lain karasa dina keur weaan, lain karasa dina keur teleponan. Ku kituna namtukeun ieu sifat teh jalma anu bengras paningalna, jalma anu bengras rasana, jalma anu bengras hatena bisa ningali pasifatan jalma lain ukur ningali jasadna. Kulantaran Kang Iwan mah dedeuketan rerejengan unggal poe jeung nu miboga sifat. Kaciri sifat Teh Iin teh hade matak daek ngawin, matak dititah dikawin teh dan dikawin teh sifatna. Ayeuna lamun kadituna aya protes di salah sahijina boh Kang Iwan boh Teh Iin geuning kieu. Nah, bongan dikawin atuh ku sia. Geuning kitu, heuh bongan dikawin atuh da fangkihu ma lain fangkihu man. Mate isim mausul, isim ngaran anu ditepungkeun.
negeskeun hiji perkara nu teu boga akal, sifat teu boga akal. Lamun man mah fankihu man, tapi dina eta ayat dina Al-Qur'an fankihu man kawin ku anjeun ma ngan ku ahli terjemah diterjemahkeun ma eta teh sesuatu daripada perempuan. Padahal negeskeun nisa teh aya di belah ditu ma toba perkara sifat nu hade. Fakihu ma toba lakum perkara sifat nu hade nu seungit pikeun aranjeun kabeh minan nisa'i ti awewe. Jadi urang teh nitah kawin sifat awewe lain nitah kawin jasad awewe. Nah, matak cek keterangan geninganan pek kawin kumane dikawin awewe teh karena naon, karena geulisna, karena hartana, karena keturunanana. Di akhir kanjeng Nabi nyarios fasfar bidatitin, pilih awewe karena agama nak taribat jadak, maka anjeun bakal menang kauntungan anu gede lain kauntungan ngawin jelema anu boga agama langsung jeruk duit sakarung ti para, tapi kauntungan kahirupan diri jeung rumah tangga kahias ku pasipatan hade akhirna bijil karidoan da tadina nu dikawin teh sifatna lain bebeungetanana lain awakna. Lamun nu dikawin sifatna bijil teh ridho saling tumarima dina jero kahirupan. Lamun teh mah aya kakurang di antara diri pasangan urang bijil rasa maklum dina jero diri urang, bahkan diomean ku urang teh kakurang pamajikan. Pokoknya kitu di kakurang salaki lain di beja-beja dina status Facebook teh pagawean ibu-ibu ayeuna eta teh. Pasea jeung awewe nulis na Facebook teh di-update dina Instagram. Suamiku tidak punya perasaan, pagi-pagi sudah marah-marah, bongan sia kopi eueuh nya heula ambekan. Ya anu jadi pasoalan teh eueuh kasadaran dina jero kahirupan rumah tangga ngajadikeun eta rumah tangga teh pinuh ku rasa teu ngeunah. Ari teu ngeunah kumaha? Ari teu ngeunah teh pikiran mabeng kaluar teu cicing dina hate. Lamun pikiran cicing dina hate mah bijil teh ridho tumarima kana naon perkara anu disuguhkeun ku pamajikan urang. Lamun pamajikan perkara anu disuguhkeun ku salaki narima dan dikawin ge sifatna. Nah moal bisa menang sifatan hade, jelema moal bisa menang sifatan hade lamun dirina henteu mangkat kanu boga sifat hade. Jelema moal boga akhlak nu hade lamun jelema henteu datang kanu boga sifat hade. Jalma teh wadah kosong kumaha nu ngeusianana, jasad urang teh wadah kosong kumaha ruhani urangna. Lamun rohani urang goreng cek tadi maka nu bijil ge perkara anu goreng, rohani urang alus nu bijil ge perkara anu alus. Ayeuna kumaha lamun rohani urang hayang alus datang kanu boga sifatan-sifatan alus namina Allah. Kahias ku sagala pasifatan disebatna Asmaul Husna, nami-nami anu sae, sehingga jalmi lamun datang ka Gusti pasti bakal mawa sifatan hade. Geuning urang ibadah teh hade-hade, boa ibadahna salah nyang hareup. Benar awak mah madep ka kiblat, tapi hate madep kana hutang. Benar awak mah madep ka kiblat ka Ka'bah, bahkan kelep babacaanana, tapi pikiran teu cicing dina hate. Pikiran-pikiran kumaha carana kabayar hutang isukan. Pikiran ieu mikiran kumaha carana isukan naik jabatan. Pikiran-pikiran ieu kumaha carana urang bisa minuhan bubutuh jasad urang lain bubutuh rohani urang. Ieu anu ngajadikeun ibadah urang teh salila ieu teu ngabuah kana akhlak. Da puncak agama teh sabenerna mah akhlak. Jadi lamun jelema ibadah dina kahirupan sapopoena jeung mendut kata tangga teu ngabuah akhlak dina jero kahirupan, boa ibadahna salah nyang hareup. Sanajan awakna geus disanghareukeun ka kiblat, tapi hate jeung pikiranana lain ka Gusti, tapi kana bubutuh sapopoe. Sedang sidik jelema lamun hayang nyang hareup leres-leres ka Gusti, kudu ngosongkeun heula sakabeh awakna tina sakabeh pikiran, tina sakabeh kahayang. Urang yang hareup ka Gusti ari butuh.
geus diteleponan kolektor kakarak daek salat duha, geus diteleponan ku kolektor kakarak minang tahajud, geus diteleponan ku kolektor kakarak daek sedekah majar teh da sedekah teh narik-narik rezeki rek sedekah we sama mehna teh dicarekan kolektor dina telepon. Karena Allah na eueuh sedengkeun cek katerangan nalika Kanjeng Nabi Musa asup ka hiji lembah di Gunung Tursina cek Gusti fahla na'lai innaka bil wadil muqaddas tuwa laan dua sendal anjeun Musa anjeun aya di hiji lembah anu eta lembah teh suci lamun pikiran rek asup kana lembah teh ieu pikiran kudu disucikeun heula tina perkara-perkara salian ti Gusti matak dikir teh ingat lain nyebut la ilaha illallah la ilaha illallah nyebut kene ingatna di mana dina pikiran kumaha aya ukuran inget teh teu bisa ditingali iwal ti ku dirina jeung ku diri guru eta kainget teh saha sabenerna asma nu ayeuna aya dina pikiran urang da lain asma Gusti asma motor, asma mobil, asma imah, asma pamajikan, ngaran mobil, ngaran imah, ngaran pamajikan, ngaran jelma-jelma di sakuriling urang teh nguribeng ingat kata tangga parebut sampayan tadi isu mun ibu teh sampayan rek dipake geus aya hutang ngarambai dina sampayan nu tatangga lieur jamedut jadina ingat deui peuting teh ingetna teh lain kana kahadean tatangga tapi kana kagorenganana asma kainget asma nganteukeun kana kainget sifat lamun kainget asmana kainget anu geus telep inget kana ngaran teh urang teh jadi inget kana sifatna inget pamangaran pamajikan lamun pamajikan kasifatan ku sifatan hade urang jadi inget sifat-sifat pamajikan lamun pamajikan kasifatan ku sifat goreng jadi inget karena kagorenganana urang inget ka salaki lamun salaki pas kasifatan ku sifat hade inget jeung pasifatanana lamun pojek itu deui lamun kasifatan ku sifat goreng pasti inget oge karena sifat gorengna kainget kana ngaran teh nganteur kana kainget kana pasifatan inget ka Gusti kana asmana kudu inget nyaahna deuleuhna welasna jeung asihna Gusti moal bisa inget kana eta sakabeh pasifatan lamun dina pikiran urang kainget urang masih acan aya dina 100% inget ka Gusti da geuning pikiran teh sok galideur sok kaganggu dina kahirupan sapopoe teh cirina sok kaganggu lamun keur salat usolli fardhu zuhri cek bapak cek ibu teh arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah niat kuring salat lohor 4 rakaat madhab ka kiblat madhab ka Ka'bah tuluy takbiratul ihram Allahu akbar aya asma aya sifat dina eta Allahu akbar aya ngaran aya sifat aya asma Allah aya sifatna anu maha akbar lamun bener asma Allah teh kasifatan ku akbar naha bet aya eta lintasan kainget kasalian ti Gusti dina keur takbiratul ihram lamun kitu mah meureun takbiratul ihram urang teh masih sakadar babacaan masih sakadar Allahu akbarna bacaan Allahu akbar tapi can karasa akbarna Allah dina kahirupan urang da jelema lamun ngarasakeun akbarna Allah dina kahirupanana ngeleket teh mewek lain ngabaledogan toko batur lain ngabaledogan batur kantor batur jelema nyebut Allahu akbar teh teureum dina akbarna Allah dirina ngeleket teh pasti leweh nyebut Allahu akbar karasa dina pikiranana turun kana hatena sumebar kana sakabeh awakna akbarna Allah teh jago teh lamun bisa nahan cipanona dina nalika nyebutkeun Allahu akbar ngan geuning masih sakadar bacaan sah secara syariat tatapina acan cumpon syarat ditarimana eta ibadah urang eta Allahu akbar urang teh can katarima ku Allah ciri can katarima ku Allah Allahu akbar teh
masih keneh dina lisan urang acan bisa ngarobah akhlak urang. Namun bener kata Allahu Akbar bisa ngarobah akhlak urang. Panggih jeung papada jalma da hakikatna Allahu Akbar atuh ngayonan atuh bager ka papada jalma teh atuh nyaahan urang ka papada jalma teh kulantaran urangna geus teuleum dina akbarna Allah ningali sakabeh perkara teh jadi dadamelan Allah sadayana kulantaran katinggal dadamelan Allah sadayana maka dina urang ningali ka batur teh ningali nu ngadamelna ningali batu nu kerja medud akhirna kumaha keun bae di jamedudan batur ge urang mah tetep seuri da hakikatna nu ngajadikeun jamedud teh Gusti negor urang make si eta jalma anu jamedud ka urang mah tatangga jamedud di jamedudan deui jamedud panggih jeung jamedud pasea jadina ngaruksak hubungan urang jeung urang lantaran urang can maham karena naon perkara anu dibaca ku urang dina unggal salat padahal dina unggal salat teh Gusti rek ngawurukan urang ku bacaanana mimiti nama dianten ingetan urang tetah anu sok kulinan dina jero kahirupan maka dina nalikana Allahu Akbar tepan dina hate teh qasdu ta'arud ta'yin cek dina fikih oge neja bener-bener ka Allah eta teh lain neja bener-bener kana bacaan jeung kana jubluk salatna neja bener-bener hayang ka Allah qasdu ta'arud ta'yin ditangtukeun urang teh nangtukeun diri hayang ka Gusti hayang kanugrahan ku pasipatan Gusti ibadah teh urang mah pan wirid satelebuk-telebuk tapi nyungklit ka hayang dina jero hate hayang bubutuh nu sifatna haliah dunia dibere eta ku Gusti bakal dibere ngan moal ngajadikeun salilana ibadah urang teh ngajadikeun bager dalantaran urang perniatan lain hayang bager ibadah teh tapi hayang kapinuhan bubutuh jasad sapopoe salah nyang hareup deui wae kumaha atuh lamun salah nyang hareup geuning urang teh dina ibadah teh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada cenah urang teh ulah musyrik ka Allah dina jero ibadah teh kana hiji perkara oge ahadana teh ahada nakiroh teu al ahad aya nakiroh teh maknana umum kullu fardin min afrodil ahad sakur perkara anu eta perkara teh kasempatan ku perkara ulah aya dina pikiran urang tah dina jero ibadah teh da urang hayang kaasupan sifatan Gusti ngosongkeun heula diri disebutna taholi cek ilmu tasawuf mah disebutna ngosongkeun diri kakara urang bisa kasifatan ku sifat hade datang ka Bungur Sari balik pasti mawasa teh marangi oleh-oleh nate datang ka Pleret balik teh mawa celengan Semar oleh-oleh nate datang ka mana naon dicanting mah datang ka Sukatani balik teh mawa peuyeum oleh-oleh Sukatanina datang ka Allah balik teh mawa deudeuh welas sabar jeung asih tah kawin teh jeung eta kawin teh jeung pasipatan eta pasipatan deudeuh welas asih jadi pasangan urang dina kahirupan sapopoe akhirna naon da urang mah teu bogana naon Gusti ngan Gusti nu boga nyaah cika nyaah eta teh alirkeun ka saha ka pamajikan urang ngan meureun nu ngaranna minyak seungit lamun geus ngahiji jeung leungeun teu kaciri minyak seungitna nu aya ngan ukur seungitna ponya kitu oge eta pasifatan Gusti lamun geus aya di diri urang teu kaciri Allahna nu kaciri teh diri urangna akhirnya naon urang teh jadi paralon Gusti Allah ngalirkeun ka nyaah ka pamajikan urang teh jadi paralon Gusti Allah ngalirkeun nyaah ka salaki urang teh jadi paralon Allah ngalirkeun nyaah ka kolot urang teh jadi paralon Allah ngalirkeun nyaah ka dulur ka tatangga urang jadi paralon Gusti ngalirkeun ka nyaah ka papada jalma matak nu kitu jalma disebut rahmatan lil alamin nyaeta jalma anu kanyaahna teh sumebar ka sadaya alam di sakurilingna apa cenah rahmatan lil alamin banget ukur jang Kanjeng Nabi Muhammad apa urang teh dititah migawe akhlak teh jiga akhlak Kanjeng Rasul da Kanjeng Rasul teh innama bu'istu li utamima makarimal akhlak Rasul diutus teh pikeun nyampurnakeun akhlak
Rasul diutus teh pikeun urang jadi sampurna ku akhlak ilahiyah, ku akhlak robbaniyah, ku asmaul husna aya dina jero diri urang. Urang merek kabatur deh Kang Ustad Iwan mah bageu mun Kang Ustad Iwan merek ka tatanggana teh teu disebut Allah nama tapi sifatna aya sifat bageuna kan Al-Karim teh bageu. Oh Al-Karim mah mulia sebagai mulia mah hasil Al-Karim. Jalma bageur pasti mulia dipuji ku bapada jalma. Bageur nanyaahna pasti menang pamuji kanyaahna teh sumebar lain ukur jang dirina. Tapi geus disalurkeun eta kanyaah teh ka papada jalma ieu akhlak teh ibadah nu sabenerna ngokolakeun akhlak dina diri dina jero kahirupan urang sapopoe teu jiga agama padahal inna babu istuli utami mama karimal akhlak. Rasul diutus mawa agama teh jang nyampurnakeun akhlak. Tuluy urang ribut dina urusan naon dina urusan anu lain akhlak bahkan cara ributna teh teu make akhlak. Da jelema lamun bener-bener make akhlak mah sanajan ningali baturkeun migawe dosa negurna ge negur make kanyaah lain negur make ka ambok ngabejaanna ge ngabejaan make kanyaah lain ngabejaan make ka ambok. Urang masuk bari jam medud ngabejaan batur teh sia teh sing balek atuh salat teh nyebut sia rek kumaha katarimana sia teh ulah mabok wae atuh rek kumaha katarimana bahasa nu kitu. Kadieu bageur matak tingali kiai mana kiai anu sok nyarekan ka umat bisa kurilingna ka dulur ka tetanggana tingali ulama mana ulama anu sok ngabahas kagorengan batur dina luhur panggung teu aya kulantaran naon dirina kasifatan ku sifatnya kadieu bageur kitu atuh nu kitu mah ulah pilih lieu kunaon atuh ujang teh akhirna curhat eta jelema mabok teh geuning gara-gara diputuskeun ku kabogohna mabok teh baluang manehna teh ke atuh engke ge aya deui gentosna ceuk kiai teh diobrolan we tuluy-tuluyan nepi ka hudang semangatna lamun hudang geus hudang semangatna dirina moal nyantel deui tah kana minuman da semangat dirina geus hudang dirina geus nanjeun ku dirina sorangan matak nu ngaranna ngasuh beda jeung ngaji beda jeung ceramah ieu mah ceramah hungkul aya ge bubar teh inget teh hanteu pan aya nu ngaranna ngasuh mah kiai di pasantren di kobong di majelis unggal poe ngaping jamaahna nu kitu nu ngasuh teh nu kitu nu ngawaris karakter nabi teh dan nabi unggal poe tara ninggalkeun sahabatna nabi unggal poe tara ninggalkeun jamaahna di api unggal poe teh kumaha perkembangan akhlakna geus hade apa encan hasil tina ibadah teh buahna ta ieu tangkal teh geus buahan apa encan mun cara urang mah sakabehna sagemblengna agama teh kudu karasa pituduh teh kudu karasa huwallazi arsala rasulahu bil huda Allah nu ngutus rasulna kalayan pituduh nuduhkeun rasul teh tuh itu akhlak hade pek gawean tuh itu akhlak goreng pek jauhan wadinil haq jeung agama teh agama hakikat agama teh kudu karasa lain ukur diceramahkeun lain ukur dituliskeun karasa dina jero kahirupan ngabuah sifatan hade sifatan ilahiyah kudu dikumahakeun sanggeus boga sifat teh liyuzhirahu didohirkeun eta sifat teh kasaha kasakumna jalma di sakurilingna matak barokah Islam aku akhlak lamun akhlak umat Islam geus papada hade lamun akhlak jalma geus hade dakwah teh make akhlak sehingga batur teh ieu teh saha teh urang mana meuni kayuyun akhlakna meuni hade alatan naon alatan sifat anu aya geus jadi ngajugruk dina kahirupanana geus ngawujud akhlak anu hade akhlakul karimah disebutna akhlak anu mulia disebutna ieu pamugi janten muhasabah ka urang sadayana da geuning jelema ngarasa soleh lamun geus soleh tapi encan ngabuah akhlak dina jero kahirupanana jelema ngarasa bageul lamun geus jakat tapi jakatna di aku menang dirina padahal musik malikeunana Gusti teu ngabuah syukur Gusti nuhun
atas perantara rezeki abdi. Abdi tiasa masih hanjaka jelema puasa tengah jadikan puasa nak ngaroba akhlak nak kulantaran naon sakabeh ibadah teh sok di aku menang urang akhirna geus ngarasa geus salat padahal salat tusanya nama salat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar salatnya nyegah tina perbuatan keji dan munkar ari beres jumaahan mangkat make sendal swallow balik make sendal karpil di mana tanha 'anil fahsya' wal munkar nasiha nu kitu mata acan ngabuah ieu ibadah urang teh geuningan lamun tangkal mah teh geus gede teh sakumaha ukuranana tak dikir mah katingali kulantaran dikir teh nur dikir teh cahaya oh heueuh urang teh can bageun omean deui hatena jadi lamun urang dibaeudan batur teh nu diomean teh hate urangna kunaon can bisa narima batur baeud tapi batur baeud teh tuluy we dibaeudan deui ku urang dibales ku perkara anu goreng anu aya dina jero diri urang teh sok dibijil-bijil wae dikenyetkeun sipatan goreng teh nu dikaluarkeun teh sipatan hade batur titah ngasaan hadena diri urang buah tina ibadah urang puncak agama teh kanyaksina urang boga Gusti lamun urang nyaksi boga Gusti syahadat urang teh berarti syahadat nu geus bener da urang geus boga sifatna aya cirina pan tadi ge urang ngaku boga Allah tapi diri jeung kahirupan sapopoe urang laku lampah teh teu laku lampah anu aya pasipatan Allah artina can sah urang nyebut boga Allah urang ngaku boga Gusti disipatan ku pasipatan hade laku lampah urang dina jero kahirupan can hade can sah urang ngaku boga Gusti naon sababna dangu boga Gusti mah dikaluarkeun sipatan Gustina dina akhlak sapopoe akhirna kumaha sumebar lingkunganana teh lingkungan nu genah ku akhlak sumebar lingkunganana teh lingkungan anu genah ku pasipatan hade akhirna naon teu kudu make panyarekan dina enggoning urang ngadugikeun agama teh dakwah ku akhlak dakwah sakumaha anu kapungkur dicontohkeun ku Kanjeng Rasulullah dibaledogan Kanjeng Rasulullah di Thaif Jibril datang Muhammad urang hancurkeun wae eta kaum Thaif teh ieu gunung ku kami rek diangkat rek dialungkeun ka eta Thaif ameh naon ameh hancur kuring teh do ningali salira di baledogan naon coba cek Kanjeng Rasul malah ngadoa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun Gusti hampura kaum abdi maranehna teu nyaho saha abdi dalam nyaho bener-bener nyaksi Muhammad teh pan eta teh lamun diterjemahkeun mah yang terpuji matak sipatan Muhammad nah sipatan hade sarua jeung pasipatan anu aya di sagemblengna dina Asmaul Husna ayeuna urang ngaku Sayyiduna Muhammad geuningan cek urang teh nya ai Sayyiduna teh nu ngadunungan urang Sayyiduna nu ngadunungan urang sadaya Muhammad tegasna Kanjeng Nabi Muhammad jeroanana naon sipatan hade Muhammad hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan tihmadan hamadan Muhammadan fa huwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun hamid la tuhamid Muhammadun isim maf'ul isim jamak isim makan eta keneh Muhammadun berarti ieu Muhammad teh anu sifat anu terpuji teh sahih likulli zaman wa makan lulus hade dipake pikeun sakabeh zaman jeung di sakabeh tempat maksud nama eta jadi urang ayeuna kudu make sifatan Muhammad sifatan hade sanajan di baledogan batur seuri we sanajan batur goreng ka urang seuri we geuning urang teh cek Kanjeng Rasul oge kudu naon nyambungkeun silaturahmi ka jalma anu mutuskeun silaturahmi ka urang kudu diri urang teh naon diri urang aya dina kaayaan seuri sanajan batur baeud ka urang bahkan ngabales perbuatan goreng di batur ke perbuatan hade teh diri urang tah sifatan Muhammad teh itu urang teh kudu ngadunungan ka sifatan eta dabongan urang nyebut Sayyidina Muhammad nu ngadunungan urang teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad tuturkeun pasipatanana lamun bener-bener urang ngadunungan ka eta pasipatan cik urang kadunungan kumaha sih lamun diparentah itu diutah eta ieu pasti daek da sieun teh dihonor kudunungan mah nah honor lamun didunungan mah honorna duit
lamun urang ngadunungan pasipatan hade mah sipatan hade na dibikeun ngabilaga sukma dina jero diri urang jadi lampah dina kahirupan urang sapopoe rek urusan rumah tangga, rek urusan jeung tatangga, rek urusan jeung lingkungan, bahkan rek urusan jeung bernegara bakal beres lamun sakamna jalma aya dina pasipatan hade. Negara bisa jadi sejahtera, duitna teu ditilep ku penyelenggara negara. Gitu aparat KB nya aya dina kaayaan jujur. Naon sababna sifat amanah geus jadi dunungan dina dirina. Da datangna bener-bener kanu boga sifat hakikat Allah, hakikat Muhammad teh geuning kitu salila ieu. Salila ieu ibadah urang teh ka mana atuh? Bongan. Ibadahna ka Allah teh lamun keur aya bubutuh bongan urang salila ieu yang hareup ka Allah teh yang hareup babawaan sendal buka dua sendal anjeun Musa buka eta kahayang anjeun ka dunia kahayang anjeun ka akhirat da geuning urang teh masih keneh hayang surga sementara surga teh makhluk lamun urang hayang makhluk berarti ngadua meureun ka Allah atuh tong hayang surga urang teh masih sieun ku akhirat padahal akhirat ku neraka padahal neraka teh makhluk atuh tong sieun ku makhluk maka Allah we engke kuno bogana diasupkeun ka surga dihindarkeun tina neraka dan urang datang ka nu bogana tong hayang barangna bageurang we nu bogana urang man menta barangna jeung nu bogana teu wau jeung pasipatanana eueuh dina diri urang hayo we disebut-sebut hayang surga sieun neraka hayang surga sieun neraka sementara dua-duana dadamelan Gusti berarti atuh sadarajat jeung urang da urang ge sarua dadamelan Gusti sarua makhluk ari urang mikahayang ka papada makhluk wae ibadah teh pagihang nu bogana sing laras-laras leungitkeun tak ulah dipake dua sendal teh lamun rek asup kana lembah ibadah teh karena lembah hati urang teh ulah aya kahayang oge hiji titik kahayang ameh ieu botol jasad teh kapinuhan ku cai pasipatan Gusti dan geus kosong ayaan keneh geuninganna kunaon sipatan eta teu asup-asup dina diri urang teh tah pamugi urang bisa mudag sakabeh pasipatan eta kaambah sadayana ku urang jalmi nu tiasa ngambah eta pasipatan teh bakal jadi kakasih Allah nyaeta jalma nu dina kahirupan sapopoena la khaufun alaihim wala hum yahzanun jelema nu geus teu boga kasieun jeung teu boga kasedih sanajan aya dina jero pasualan dirina tetep optimis sanajan aya dina jero pasualan dirina teu boga kasieun da yakin aya Rabb aya nu ngurus sakabeh alam lamun ngurus sakabeh alam termasuk ngurus dirina berarti artina sadar dirina teh teu bisa usik teu bisa malik dan diusikeun jeung dimalikeun bahkan dicicingkeun ku kituna kumaha Rabbna kumaha nu ngurusna pasrah sumrah diri kanu nguruskeun urang diurus ku Allah di aliran sakabeh sipatan-sipatanana tong hayang diurus ku juri bisi datangna kesel sebel jeung sagala rupana lamun aya kesel aya sebel eta teh ciri ayana setan da urang deukeut jeung seuneu karasa ku urang panasna lamun aya rasanya cinta rindu jeung hayang mere ka papada jalma dina hate urang yakinkeun eta teh pasipatan Gusti da urang deukeut jeung cai deukeut jeung es pasti tiis karasana aya sifat anu karasa ku urang berarti urang teh deukeut jeung zatna aya angse ambe kadu nu kaangse ku urang berarti urang geus teu jauh deui kana kadu urang boga welas asih deudeuh jeung sajabana berarti urang geus deukeut ka Allah lamun masih keneh dina jero diri urang sebel ambak amarah hasud iri dengki jeung sajabana berarti urang deukeut ka setan da eta pasipatan setan mah sing dijauhkeun tina pasipatan setan ieu diri urang sing dicaketkeun kana pasipatan Gusti ieu diri urang teh dina sagala dimensi kahirupan boh dimensi kahirupan pribadi kahirupan rumah tangga kahirupan jeung papada jalma jeung kahirupan urang dina kaayaan bernegara geus heula heueuh capek
Sakitu nu kapihatur pamugi aya manfaatna wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.